diri bakal dari dosa diri wajar banget wajar romantis itu sok balik mau burung dirawu mau burung dipangku kutuang ibu bibi hidup boleh ngakupai gahiap ngahayu-hayu dak mangoge hayu kasih kurang baru menjadi penyakit pada diri hidup pangan kita dendam terus-terusan kami tunggu sadaya-daya kapan kejadian anak itu dari hati Genah-genah Bapak Kaula Kang Jenderal Prabowo Ima dari Raja Panglima Ramanoge mau dan Kang Jenderal Mati Gelut jeung Bima Eger mah si Bima teh maehan Gus Bagi dari kapan sidik eta teh musuh satu kabuyutan anu geus maehan Kang Jenderal mah tapi nah si Bima dijadikeun salaki ku Bibi Arini dek teh jadi itu mah wah sakitu moal aya nu geus sapisan barang hate kaula sehingga Arini catur tina kalakuanana kaula moal alus atau moal punah ieu hate hidup teh dari mapangaruh dongeng teh tinu salah ieu riwayatna di leuweung peringgan dan di belah kidung baheula aya jelema keur cicing tuang ibu waktu keneh jadi senopati tuang Rama jadi raja salenting bawaning angin palepat bawaning kilat yen di perbatasan aya jelema ngarariung bangsa manusia keur ngababakan marihan tuang ibu nyiapkeun ulah dia bala tamtama semak tasih ka perang tamkin kerebit dan rasa panalimpu anak didatangan teh kadinya si Horeng Pandawa rengse di guru di bale segala-gala lain nek nyerang harita teh Pandawa teh padahal teu apuk-apukan kasasar teh tuang ibu teh kapelet ungaran Bima bibi hidup teh tah kulantaran beda bangsa da puguh bibi hidup baheula sabangsa jeung kurang buta teh ditampik we ku Bima teh da puguh beda bangsa beda bentuk nya harita teh ngagabung tuang ibu teh ka ibu na Bima nya dikepeskeun ku Bima teh ibu ulah dideuketan eta teh jurig kitu nah aya beja ka tuang Rama keur jadi raja kene harita ama wah ngagidik bejana nu anu ngabejakeun salah nepikeun deui wajarkeun teh bibi hidup teh disiksa ku hiji jelema ieu teh tidak salah paham anu tamahna eta Bima dirontok dipuntang dibanding saeutik oge Bima mah teu ngalawan barang ngagabung deui tuan Rama wajuralit kahanap kana gawir anu temahna amles kana emal
giginya keluar cair lain dibinasa itu wah mengenangkan paman bisa saya cat ancur siari bisa modal paman bisa dipilih sah kurang adu kejakan jeung kaula ya ai jelema geus goreng hate ya geus karesate nama hese bener geus hese di pemerintah maka kagorengan teh ulah nepi ka terus dikukut teh tingtu karatan eta bisa kaya-kaya karatan oh aya nu bener ngomongna pajarkeun teh ngolong wah akara bakal punah hati anu geus negosiasi modal diacak-acak kana hati dari dikulung ku kerja paman juga kesek video sok mau ngejas tidak biasa Gitu acan malaina beno amak nu dendam. Udah ngadoa dina hati mudah-mudahan membalik pikir ieu budak teh hiji deui babarengan. Ulah nepi kaluntur jeung dulur laas jeung baraya leungit pensakap nimbulkeun musuh jeung lawan. Bejaan pasukan urang hiji deui ngamule nagara. Urang ciptakeun nagara anu kondusif anu aman anu tentrem hayu pabarengan deui kasih bertemu royong sauyungan teu bisa heuh beunanaon asa kaula nenya si Aribi nu bongkar ayeuna Allah hayang bae si Aribi datang ke si Aribi bongkar mah mah sakali deui nanya kumaha hidup halik aduhkeun aing geus ngaca ya atuh aing geus micoba maju mangpililiane bisi kejadian aya korban di dua belah pihak kana wajar karena berjuang Brawa kadilawan heulaanan tenggelan teh sabar sagala rupa fatwa anu dilisankeun ku Kangjeng Rama Pamanarya Purwakesa anu sakali oge eta teu diarsikan ku dengki jeung ku tapi sampean anu narima nu asih di perang sengit nu nyaah di perang moal pansiri jalan saritana disaulkeun dikawin tu kapasan tapi geugeuh sampean ngarap aul ka Kangjeng Rama mogi ka Kangjeng ini siapa teh jawab diri aing lihat bapak siap pengkhianat bapak aing bintang dasa bibi aing dikawin raja disorot kerajaan ke rumahnya teh jadi kumaha aing mangapa dengayakeun tindakan kumaha Gatot Kaca lain dek mewah kalau jadi lancip tapi Gatot Kaca selaku keamanan negara nyata selaku stabilisator negara bikin nyata manusia mengganggu di luar negara dan di dalam negara sok singkirkan payungan kecakatul dan merusak negara yang kabangsa Gatot Kaca bukan dia apa keluar di mana ini apa ulangan itu lega bangsa pasukan Garuda Ngapakus ayat 30 na menang menang pasukan pemberontak alhamdulillah anu menyerahkan diri
rupa-rupa kejadiannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, cara-cara siapa di jam salam? Biasa lagi jolol maksudnya. Kayak berita luar biasa. Berita di Angkatan Darat anu dipimpin juragan antarja juragan Bima parantos dijahit dikaput lain dikaput tinggali itu cai ngabuda deui bijil deui buda deui ngabulia deui sirah cai kali rambut kerutik gerusna arima. Nah bener juragan Bima teh dirinya itu aya beuki ieu beuki jelas sing kira-kira saha nulung kenana juragan Bima pur kuntu kali itu ngulah gagah kali itu ngapelin pangsat aya paling moal teh eta rimbana anakna arima aduh layona ayeuna layon juragan Bima nya ada bapak ocak yang ngepoi itu tapi ini yang nempo mulut jago juragan itu kasih siapa setunggalan ayeuna jeung saha jeung kapilanceukna Raden Rimbana teu nya osiak kapilanceuk juragan Gagara saha siapa Rimbana Rimbana teh dulur pateterean di Husok. Tinggali ke jago. Ayo kamu wakul banyak banget saudara. Ya. Nah, ya, aing saka nyeri saka pulih jeung dunungan euy. Sok. Ragap kaul gagasan. Bener? Iya. Tega lara. Tega. Pati sok. Uwe. Nganu budak kabari ieu itu. Wah. Nganu pun sesemet hidup. Wah. Kawas ngalungkeun rokok we. Deui pancet dari pancet teh ya di dapur ada kawin. Busak teh. Tak leungeun nepi kaki. Kanaga buta dengan cepet-cepet. Kita merubah sur. Nah, itu siapa yang mau insap-insap. Nah, gimana yang menit eling kita ngahiji deui babarengan. Ini kita mati konyol, saya jadi korban politik dan gitu deh.
namun ngeunah di ditu buru-buru suratan ke dieu bejakeun di mana di dituna alamatnya bejakeun ka pamajikan euy da pamajikan euy mah di ditu di kota di Brigada ningali hiji aya mana giliran mah jok tengah peuting pamajakeun geus boga anak geus dua duit cokot gitu dina tabungan aya oh aduh mah pamajikan euy misi nanyakeun pamajakeun euy mah eulis rade ulah dieureuyaan ku mane moal wisi hayang beunghar maneh naon tunggulan itu naon cokot harta karun lah harta karun bagi kene kumane ka dulur-dulur mane ya insyaallah emas lain berlian lain duit lain jadina plastik gitu dengan taburan kawin ora batu ali lain naon tuh pancari wingi sing ya ya sok saya menaun aja weh atos kan ulah ditambihan deui awatos awon-awon oge teh saderek we udah sia udah tuba di kumaha di Aden juga kepret ya di kepret mongko mare laju mun kita jauhan sabot ngisup sabot ngisup ya di kepret mode kepret abdi ke orang gitu dah Masa ngepret naon? hah Masa ngepret naon? bahasa ngepret pancet Ngepret kajian pemuda misalnya. kepret naon pancet pokoknya di kepret pancet yang baru leungeun marke pancetna nuju dina batu kumaha pot luka eta mah eta mah telah ngagan da kaula oge panginten kumaha kang ibu nah ieu jelema bakal aya ampunan di kerajaan tapi asana mantong bikin ngabuktikeun ka masyarakat hukum adil di negara sanajan anak istilahna salah hukum
budaya sistem ya itu tapi ada ya paman purba kesah kasih ini cu anak king anak mang kula langsung saya dipayahan paman itu tuang rama dakantun layona wungkul-kula di mana parantos pernah pilada kujuragan antarja leres tina sila cai dilelepkeun ka si eta ku dieu tapi aneh layona seger kene wa dacan aya sakedikang sih tuang rama mati kapungkur oge kapan heuh panawa mah kenalara ora kana pati nya datang diratang ngademane upah lingana sobat datang diratang ngademane upah lingana tulungan Kanjeng Rama. Ieu putra Gatotkaca, tulungan mah. Wah, ieu nu tulungan mah. Percaya kau wah. Lamun gua teu bisa nulungan Kanjeng Rama, dina hati putra antarja leungit kapercayaan wah. Tulungan wah. Percaya wah. Tulungan. Astagfirullahaladzim. Pak. Wah, tulungan wah. Kedah kumaha nulunganana. Upami gua teu bisa ngalalungan Kanjeng Rama duwi kana manggeuli dina harti leungit kapercayaan putra Gatotkaca wah. Tulungan wah, tulungan wah. Pokoknya wah tulungan. Kasaha saya teh nyebut wah teh? Ya ka oa. Itu Pak, mau bijikeun we-wean ini ya. Sampurasun rampes Bapak. Manawi di Manawi. Gedong di tengah lautan. Lain-lain nih menjelma teh. Ditanya ke jelema ngaron gedong. Naon maksud teh api-api teh? Ai si goblok. Nepi ka teh ka harti eta teh basa sorangan. Ai bahasa deungeun dimumule. Bari jeung leuheung lamun nepi mah kana batin sia teh. Basa sorangan oge nepi ka dikitu-kitu diantep nepi ka teh apa? Ya, itu mau kejung gedong. Gedong sate mengerti. Gedong di tengah lautan ulah kapalannya bela. Artinya teh kapal. Dina hati ulah kapalan. Salira anu masihan informasi, anu masihan wartos,
isi abdi barisakan terang mulut tulung panggupaikeun ieu lelemutanana juragan 5 ngawakilan kulawarga besar Gusti Ratu Arimi. Beli pada ada musim. Ayo gitu, jumbingnya ke Kapolres. Nya dipanggamakeun moal. Pilih pada memperpanjang STSI, STNK gitu sih teh. Ada tapi pada nggak ada mau berwes. Pilih memperpanjang berwes. Yang dibabuk siapa perpanjang? Itu Bapak, saya. Tapi tetap kau lagi daripada masyarakat dewe kasalira. Gen, kau lalu diharapna salira nu jajabna mana? Gitu nun, mana atau mana? Bukti bahono. Yang tengah dari Yansu pilih di kepret gitu. Jadi bukti dia itu percisir mau padot kasah kata seteka mau padot bapak mau lain tong abah ada siapa sih kamu ah. Nun Gusti kalayan kodrat dirodat salira, kersa salira, pangawasa salira, izin salira, ridho salira, karunia salira, pitulung salira, ilmu salira, sagala rupina ge kagungan anjeunna, muga-muga we. Kalayan kodrat dirodat anjeunna sapa mulut pinuluran sapa lejatina kanan hiji hirup hiji nu hirup hiji kahirupan gulung galang jadi hiji sok gerak manunggal deui waras tu makanin jati tu makanin waras kalau ya kulit waru angan daru cinembul Pinas tersayang tumambang si horeng ieu Bambang Ludira Sutate gaya sanes lintang ti nyawa nabi mah atau nabi roh nabi mah lanjang lupa peti manunggal dina wujud yen pandawa kenalara orang kenapa lilir yang berbangun goreng itu gini kata kene juragan 5 lah watur nuwun mah isa langsuna watur nuwun salangsuna kan nuwun maneh ieu da pun bapak Pak upami tanya engkau aing aya nu ngabongohan keur hees irung ditongkok bisa jadi dia anu geuleuh ka aing atos kengeng sing jalmina saha putrana Arima anu teu boleh jadi oposisi di negara gini gitu. Eta. Atos kengeng lah.
Kumana nawe eta mah bulan nya komite sama tong dihampurare gitu ah. Nya kumaha? Nya dihukuman seumur hidup. Hidup sate. Mun eta ya nun. Di mana anak kai? Hari depan tuh. Luar biasa kan sila perjuangan begitu. Kronologi perjalanan si horeng giningan sangar papasoalan oge urang teh kudu ikhtiar kudu kubarengan kudu katanya boleh bisa siapa mulukin lurang saperja ti kanan anjog jeung hiji kabagjaan rumah takulah arah dina waktu proses perjuangan da kitu tah jelema meueuh aku kituna atuh dina raga hari bayang para anu ke-62 sakali teh akang dirgahayu Kepolisian Republik Indonesia sakali jaya tetap jaya ya Dirjen Kabupaten Manduri mudah-mudahan salah perjalanan papunten tidak salah pihak kelepatan aku musuh kenalin Romeo Celeste Saldo pamitan sanes bosanan rupina sanes waktu sahabat terpanggi di dalam pahar dan cekapkeun we duit ka dieu umang kinetik sinebaran sari tutup lawan